Mitra pamiarsa Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana Mangjaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Rusiah Tunjung Sari sakumaha nuka uninga Basuma harita teh negreg manehna hayang ningalikeun jasa nyata ka Julaiha daya sanes para wargi sadaya manehana teh hayang ningalikeun jasa nu matak cenah waktu aya wartos yen budiman reka neangan mayang sari ku manehna dipiheulaan jeung anak buahna nyaeta atuh si Kewon oge si Godeg kitu para mitranya harita teh keur ngobrol antawis Basuma si Kewon jeung si Godeg di hiji patempatan anu memang dina kaayaan reureuh ka nuju nanjak ka Gunung Haruman mangga urang teraskeun kumaha lamun diparengkeun mayang sari aya tur ka bawa Bali rek diserengkeun kitu ka salakina lamun kitu salakina daek nganeangan hamunnya maksud rek diserengkeun ka salakina atawa ka Ceuis tanya si Kewon bari ngareret ka Basuma nu keur diuk dina tunggul kalapa ya rek dianjeurkeun ka indung kukutanana we rek nanahaon balina oge dianjeurkeun ka salakina lamun kitu salakina daek neangan pamajikanana kakaraku dewek diserengkeun ka salakina boro-boro daek neangan pamajikan ngalongokan mitoha getara manusana nahaon kawas kitu patut eueuh belana kanu jadi pamajikan teh temal Basuma siga nu keheul ka Cepirman majah teh eueuh belana kanu jadi pamajikan dumeh geus lila tara datang ka Julaiha kebah ari kamari ceuk abah menjarkeun aya nu rek maluluh mayang sari teh lain salakina mayang sari cek si Godeg bari neuteub lain salakina mayang sari eta mah oh tapi nu mangaruhan ka Julaiha teh baru lain salakina panjenengan kuring mah salakina ari kitu saha lamun teu salah ngaranna teh si Budiman kitu nu matak ceuk dewek oge euy dewek mah yeuh nu matak ngajakan subuh keneh teh bising kapiheulaan ku manehna babakuna mah temal Basuma bari harita jero turun tina tangka tina tunggul kalapa yu euy ulah ngeureuyeuh deui euy ngarah buru-buru anyog ngan omat sia geus anyog kanu dituju ulah sempal kapiguyon da puguh di ditu mah sasat kasebut lagi leuweung geledegan sia jarang kasabaku jalma leuweung ganggong si magonggong lain bobodohan deuleu insyaallah teh baru atuh leuweung ka ditu teh abah panjenengan kuring mah atuh berasana teh ka pilemuran cek si Kewon aya ku belagu geus sia si pegek monya kasebut gunung aya pilemuran lamun lebakeun mah teuing sia ari abah sok aya nu kasebut gunung geuninganan nu kasebut naon teh pilemuran oge model gunung keling kitu atawa gunung karung kitu tah atawa gunung gede kitu naon teh geuninganan aya gunung bohong pan lemur teh ngaranna iya abah lain gunung kitu mah lemur kitu nya kitu beda deui jeung gunung Galunggung beda deui jeung gunung Ciremay gunung Tampomas eta gunung geuning tah aya ngaran-ngaran kitu eta teh gunung Sari contona ari abah gunungna gunung Sari mah pandai aya oge bener oge manusia tapi teu nanaon euy ayeuna mah nu penting urang nyaeta neangan ka Gunung Haruman deuleu tah kitu jadi kasebut gunung nu moal aya pilemuran sok sieun tepung we bah abdi mah si Kewon rada kerung tepung jeung saha sia nya we jeung nu panggih di warung kopi di Cisengke teh geuning harita jerek nong jeung abah si Kewon rada muringis ingeteun ka Tunjung Sari Ratu siluman orai sinuk teh anu ngageugeuh di tutugan Gunung Haruman sedeng nu rek dituju ku Basuma jeung murid-muridna kadinya pisan ngari si pegek sia tayo ka monyongna ari sia mun leutik buri pisan alabatan ti bolon rodek hulu si lain mah teh kan mawa si lain jeung babaturan si lain ka dieu teh lain rek diparabkeun ka jurig lain sia ngan pikeun batur ngobrol di jalan ceuk paribasana aya mau ngamuk gajah meta aya siku si wulu-wulu dewek nu baris jeung hareupanana tingali naon yeuh pegek tempo yeuh ceuk Basuma anggera we buraong namah teu leungit-leungit
aya bari pasa kuat adat batan warah teh bari ngaluarkeun keris dina jero baju tuluy diacungkeun atuh muridna taranggah ningali keris kalawan ceuk si Kewon pokna. Ih keris kitu mah tuh bah si Kewon bari neuteup. Nu kieu teh keris ya ceuk saha lain leuh. Ngan keris ieu lain sa keris-kerisna. Pokona mah lain keris samania, keris Ruk 7 teh atuh jarang nu boga teu. Sabaraha manehna tuh bah lain sawania teh? Naon sia sabaraha manehna teh? Basuma harita teh ngareret. Nya teh keris kabancuk abah lain samanehna. Sia belagu ya. Nu disebut lain samanehna teh lain sa keris-kerisna deuleu. Ieu mah keris pusaka ampuh bising teh nyaho. Batur mah cancang tuh aya nu bogaeun keris model kieu. Ya, Ruk 7 teh bising teh nyaho. Nu dewek ieu. Sabon nu boga ieu. Sanajan Ratu Jimul ge. Ti Alak Paul can puguh boga keris model kieu mah deuleu. Tingali ku sararea keampuhan keris pusaka nu dewek ieu. Ceuk Basuma asa reueus bari mesat keris tuluy ditojokeun kana tangkal cau. Di barung bibir gegeryeman sebrot tina tungtung keris kaluar seuneu nyebrot. Keuna kana tangkal cau kuat katutung daunna ge perang kabeh. Bener, ngan lain beja euy keris abah ampuhna teh. Si Godeg ngerasa kaget dumeh kakara ningali aya keris bisa ngaluarkeun seuneu. Geus kitu mah keris diasupkeun deui kana sarangkana sep diselapkeun dina sela-sela beubeur katutupan ku baju kampret. Ayo ai urang ngeureuy deui. Ira harek tepina sia ngobrol wae mah. Ongkoan bising kaburu batur ka dari ieu teh. Ceuk Basuma tuluy ngaleos. Dituturkeun ku murid-muridna samala harita mah. Laleumpang nage gara rancang sabab teu reureuh. Rada lila ari katamah-tamah diburu-buru ku Basuma. Da sieun kapiheulaan ku Cep Budiman jeung Akina. Nu sarua tujuanna rek maluruh Mayang Sari. Teu kungsi setengah jam kira wanci haneut moyang. Bah Juma jeung muridna geus tepi kanut kana tutugan. Reg areureun deui hanapeun tangkal kabung anu geus pinuh ku lukur. Ari si Kewon gawena luak liuk bae ka sisi kagigir. Si Godeg gawena tatanggahan ningali monyet tinggun tayang dina dahan tangkal kiara gede nu geus areuyan. Sawareh jelung-jeleng laluncatan harita teh paramitra pating cerewet teu puguh dengekeunana. Tapi kal hal hayam cangeh gara anu aya di dina rurungkun. Dina rurungkunan tinggara pak kitu deui bangsa manuk-manuk ting geleber. Pada sarieun ku sora monyet. Ari muridna Basuma nu duaan deui katelah tosin jeung karma gawena pating purungkut taksiran taririseun kawantu hawa di pagunungan mah rata-rata tinggi. Basuma gog cingogo hanapeun tangkal paku. Harita si Godeg mah jongjon tatanggahan. Siga nu resep ningali monyet jeung leutung tinggun tayang. Si Kewon gawena luak liuk bae siga aya nu keur ditingalian. Keur kitu para mitra sadaya tukang tosin jeung karma aya nu ngagorobas bari disada harita teh ngagorobas teh. Atuh anyaan memang para mitra sadaya harita teh barang ngagorobas disada ngaguluk-guluk. Puguh we duanana oge harita teh reuwas. Bari laluncatan samalah tosin mah make jeung ngagoak sagala. Bari rek ngarangkul ka si Kewon. Disangka ku tosin mah anu ngagorobas teh satogalak rek ngarontok manehna padahal mah babi leuweung. Wow, atuh puguh we si Kewon jeung si Godeg rareuwas. Samalah Basuma oge nu keur campego hanapeun tangkal paku kuat ka ngoregat bari ngalugas bedog samarukna aya satogala atawa aya brega tapi eueuh naon-naon. Si oblo sia kawas nutuh haridam we. Aya naon sia dosin? Karma? Ceuk Basuma bangun ambak. Aduh. Wah, soloh teh. Panjenengan kuring nu ngagolobas teh. Mau. Ceuk si tosin para mitra. Maksudna mah rek nyebut meong. Dina bakating kureuwatna para mitra sadaya. Atuh si karma pokna. Ponyana kuring mah papanyana mamah manyoet rek ngarontok. Cek si karma nyebutkeun mamah manyoet maksudna mamandah monyet atuh si Godeg sieun. Ayuh.
Awas nula lieur we si karema mamanya aya monyet nyebut mama ka monyet beureun aya papa na beureunnya euy maksudnya ka manah na cekeng deh hebati karma kakara bente teu aruyahana keur kunyuk rawun deh banget cempes ya basu mangga gebes jep masararea jempe teu aya nu batuk-batuk acan ngadon carampego hanapeun tangkal paku nu teu sabaraha jauh ti basu mah anu kira-kira anggangna 15 meter di tempat nuker dipake cicing ku Basuma jeung murid-muridna. Belah wetan aya lawang guha nucan katingalieun ku sasaha oge sabab rada kahalangan ku tangkal jarong. Caturkeun para mitra sadaya di jero guha aya 2 urang awewe nu saurang kira-kira tengah tuwuh saurang deui ngorakene. Sajabana aya 2 manusia teh aya orai ting laleor aya kana genep rupana para wargi sadaya atuh puguh we aya oge nu keur ngarengko tapi hiji oge eueuh nu daek macok ka eta 2 urang awewe atuh para mitra awewe tengah tubuh nu keur diuk dina batu pinuh kuluku teh nyarita ngan teu pati tarik neneng bieu ku ibu kadenge aya sora manusia tingreneng di luar sora nama lalaki ciing teang kaditu bising manusia nu kasasar nyalampah bising kas manusia anu ting ieu anu rek ngaruksa kana patempatan urang lamun sakira-kira na nyurigakeun mah rek ngaruksak patempatan urang usir we atuh geura usir ku neneng di mana maranehna rek nyieun tindakan lawan ku neneng samalah katileungel ku ibu aya deui sababaraha urang lalaki tapi keur di jaralan kene ciing tamprakeun heula dampaleungeun teh duanana ku ibu rek diterapan ajian beraja geni bisi eta manusia rek nyieun kurang ajar ka neneng cek eta awewe tengah tubuh si horeng si mana horeng awewe nurek nerapkeun ajian beraja geni teh Tunjung Sari Ratu Siluman orai Sinduh ari nu saurang deui Mayang Sari lamun kitu teh mah akina Julaiha katelah Akitawi teh bener-bener wacis bisa ngajelaskeun yen Mayang Sari aya di tutugan Gunung Haruman geus kitu mah atuh song Mayang Sari ngasongkeun leungeun bari ditamprakeun tuluy ditumpangan ku dampaleungeun Tunjung Sari kalawan pok deui sok malik nongongan ka ibu gilek Mayang Sari malik tuluy ditiup pundukna 3 kali geus kitu Mayang Sari harita teh para mitra kaluar ti jero guha parang si kewon ngaliuk manehna sidikeun ka Mayang Sari itu geuning Mayang Sari Pak cek si kewon bari siga anu harita teh kaget ningali aya Mayang Sari keur ngajanteng hanapeun tangkal kananga mana sia kewon Basuma can sidikeun kalah ngalieu kabeh kaler dumeh ningali tangkal paku jeung tangkal jarong oyag-oyagan itu mah itu bulah wetan hanapeun tangkal naon tuh teh siga tangkal kananga cek si kewon bari tutunjuk gilek Basuma ngalieu ka beulah wetan ana breh nyawe Mayang Sari uluh we euy Mayang Sari aduh syukur teuing bisa kapanggih di dieu cek Basuma sebubungah naker bisa manggihan Mayang Sari gero Basuma ngagegero bari nyampeurkeun dituturkeun ku muridna opatan Mayang Sari ye babah wager ya abah syukur teh teuing geulis bisa kapanggih ku abah kunaon hidup teh ngadon cicing di leuweung urang balik kucuk karunya si mama gawena hujan cipanon we inget we ka hidup nah saha kitu anjeun teh make ngajak balik sagala da kuring mah teu wawuh jeung anjeun pagih ke kakara sok ditu geura undur ti dieu teu puguh-puguhnya ngadon ka tempat kuring cek Mayang Sari kalah kangusir aduh pira ku poho deui ka abah kapan abah teh suma teh ya wana si mamah Julaiha manya abah kumawani ngajak balik ka hidup ari teu wawuh onaman mah jeung barina ge keur naon abah neneangan hidup lamun teuras ka si mamah nyam ucu geura bager urang balik sing karunya ka si mamah
Ojeng Kang Basuma ngalengkah ngadeketan Mayang Sari. Mayang Sari mundur bari merong. Moal, kuring mah moal milu ka anjeun sabab kuring mah geus betah di dieu. Sok geura nyingkah ka ditu lah ulah ngaganggu ka kuring bising cilaka. Beratna bising balik ngaran. Temal Mayang Sari seolah-olah ngancam ka Basuma. Make nyebutkeun bisi balik ngaran, bari tetep ngajanteng sorot panon semu sinaran tur jaringas. Ningangkeun ka Basuma sok babari nafsu ngan ceg we. Leungeun Mayang Sari nu kenca dicekel bari setengah dikenyang. Na atuh meuni aya sakilat pisan dampal leungeun Mayang Sari nu katuhu ngabintih kana beungeut. Jelebet bangkieung Basuma ngabangkieung. Tuluy pepereudeuyan siga anu teu pupuguh. Titingalian siga teu puguh titingalian. Sabab dampal leungeun Mayang Sari teu sabongbrong, sasat diterapan Aji Braja Geni ku Tunjung Sari. Cirihil ti jero guha aya anu seuri cicirihilan tayalian Tunjung Sari. Ngaso heula para mitra anu mulia, ngaso heula ngaso. Harita para wargi anu seuri nyirihil teh di jero guha harita teh para mitra anu mulia. Meuni siga nu ngeunah seuri. Karasa ku tulang beheung andikanya. Pokna teh atuh murid-muridna Basuma nu opatan reuas harita teh barang ningali Basuma ditampiling jeung kaget aya sora awewe cicirihilan di jero guha. Sanggeus Basuma sadar nyel nafsuna kalawan nyarita meniti pupun cereng. Ongkohan ngarasa era kudu jadi murid narempokeun opatanana. Nyok sia. Salah dipikah heman umat teh beunang dipikanya. Sajauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang si aku kolot. Ari geus panggil kalah nampiling. Ya sing karunya atuh kanu jadi inung sia teh. Na teu karunya kudu jadi inung. Sakitu diurus ti baheula ti kikirik nepi ka jadi anjing. Ayeuna geus gede mulang tarima kitunya. Gablek ceceng sia mah. Basuma make sulasia sagala. Inung saha inung teh? Kuring mah teu boga inung barina oge. Temal Mayang Sari siga eueuh kasieun. Oh, inung maneh. Rek balik moal. Moal balik-balik ke mana barina oge? Temal Mayang Sari malik muncereng. Galusur euy barudak, sok galusur. Basuma nita ngagusur Mayang Sari ka muridna. Teu hararese opatanana harita teh narewak leungeun Mayang Sari. Da puguh Mayang Sari teh keur diterapan ku ilmu kakuatan ku Ratu Siluman Orai teh para mitra Orai Seno. Atuh nyaeta nu ngaran Tunjung Sari. Pada ngarenyang oge harita teh leungeun Mayang Sari teh teu kakenyang. Masing ti bebergeg oge geus kitu awak Mayang Sari muter beuki lila beuki tari. Atuh muridna Basuma opatanana kabawa muter akhirna pada ti bebeut blubleg. Teu beda tinang kaasak murag tina tangkana. Samalah si godeg mah ti gugulutu kalebak. Cirihil Tunjung Sari cesirihilan seuri di jero guha siga nu suka. Tah hiji deui neneng si aki-aki bau hayam teh babetkeun sakalian kalebak. Ceuk Tunjung Sari Ratu Siluman Orai Sinu. Ngahatean puguh we keur Basuma beuki nafsu. Amarah ngabubulak jero dadana. Komo kitu ningali muridna meuni blubleg ti bebeut. Sugan setan sia teh. Rasakeun ye. Basuma luncat muru Mayang Sari. Bareng jeung kitu teu mikirkeun ka jiwa awewe seak we Basuma ngakeumbatkeun dampal leungeun. Meuni meber tujuanna rek ngagitik beungeut Mayang Sari. Ngan oro kaya Mayang Sari teu eleh rikat teu eleh rancingeus. Gentak ngarengkog bari suku katuhu ngejat ka tukang. Geblos bistelan dampal leungeunna Basuma ngageblos. Nyamos ukur ngabintih hiliwirna angin. Sebrut-sebrut Basuma ku waktu ieu ngabistelkeun peureup. Kawas nu tarung jeung lalaki anu meuni butbet. Tapi hiji ge lapur eueuh nu keuna kana sasaran. Samalah teu ngagaris-garis acan. Sebrut Basuma ngabistelkeun di peureup leuwih ditaker batan tadi.
Dila lempeng kana beungeut Mayang Sari. Gilak Mayang Sari ngagilak sabelah kenca. Solontod Basuma nyolontod. Kabawa ku tarikna ngaheumbatkeun peureup. Keur kitu suku Basuma diangkat ku Mayang Sari bari ngedepong. Atuh Basuma ngajuralit kedebut ti bebeut nang karak pengkang. Bobokongna nyinekel kana catang tabung kuat kan nyengir taksiran bobokong meni asa potong. Da puguh para mitra sadaya. Ti bebeut satakerna. Tunjung Sari Ratu Siluman orai sinuk asa beuki suka. Seserian di jero guha sigana moal teu saeleun temenan. Komo kitu Basuma geus 2 kali nyangga wiwirang. Nafsuna beuki ngagedur korejat hudang deui. Ku ayeuna make ngalugas bedog sagala. Sedang muridna opatan ngadon mareped ngarasa teter jeung sieun ngayonan Mayang Sari. Jeleng Basuma harita luncat bari ngagorowok teu beda ti maung rek ngarontok mangsana. Bareng jeung kitu bedog ngolebat ti gigir. Gurilap bedog ngagurilap. Teu beda ti gurilapna gelap. Keplas seseukeut bedog hasil. Tapi lain hasil kana beheung Mayang Sari. Hasil teh nigas angin sabab Mayang Sari asa beuki rancingeus. Hese rek diarahna ku pihak lawan. Dina gerakan cepet naker, ulah alahbatan ti lalaki harita Basuma terus nyabet-nyabetkeun bedogna. Butmet ka kenca kakatuhu, geus teu mikirkeun ka jiwa awewe. Pangrasana jeung titinggalian nama tarung jeung lalaki. Nu matak Basuma siga nu ngababi buta. Jorelat para mitra Basuma ngajorelat harita teh. Kabelah kenca, duk gampal suku Basuma hasil ngajejek bobokong. Solontod Mayang Sari ku waktu ieu nyolontod kabeunangan. Ku dasar kitu Basuma asa boga kasempetan pikeun nyusul atuh teu nyusul tepus bedogna dikeumbatkeun. Taksiran rek ngahanca tak-tak Mayang Sari. Aya ku edas eta Mayang Sari. Disangka ku muridna Basuma mah sanggeus dijejek bobokongna teh terus rubuh tur bakal beunang kahanca tongongna ku bedog. Tapi buktina sakilat suku nu kenca notog kana dada. Dayagdag Basuma daek teu daek ngadayag dadayag dagan. Bedogna ngacung. Kilak Mayang Sari mali kalawan males nyerang. Bari ngaluarkeun sora. Cebrod, cebrod dada Basuma dikempur. Kudua peureup harita teh kuat ka ngacungkel jungkal jumpali. Malah jeung ongkek sagala. Atuh Basuma teu wudu ripuheunana cacakan digempur ku peureup awewe. Kuniang para mitra sadaya Basuma maksakeun cengkat. Maksudna mah rek nyokot bedog ngagoler dina taneuh. Ngaso heula para wargi anu mulya. Ngaso heula ngaso. Salse we lah. Ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, sakumaha nu kauninga Basuma harita teh para wargi cengkat. Nu maksudna marek nyokot bedog ngagoler dina taneuh. Jari jeug Basuma jajari jeugan. Barang rek ngarongkong bedog leye bedog ditinca ku Mayang Sari. Nah atuh ari Basuma tangga ari cebet Mayang Sari ngagitik beungeut. Aduh, Basuma ku waktu ieu leungit di tembah wadi. Heleungit di kakolotan make ngagoak tuluy ngajengkang. Samalah teu kuat budi deui nang karak bengkang. Ciri hirel Ratu Siluman oraya sinduk teh nyengsirikeun tapi teu daek kaluar ti guha. Karasa ku tulang beheung Andika baik aki bau hayam sia. Sok geura ayonan anak kaula piraku kasebut lalaki kudu eleh onaman mah ku awewe. Era atuh ku kumis cerwing sia. Keur naon make jajangkor ka dieu. Bari rek mawa anak kaula anu sakira bakal nyangga wiwirang mah. Na teu era dipalentrong kudu jadi murid. Dasar si bau hayam sia. Geus neneng, tong tuluy diberesan nyawana dangke ge bakal pae. Cek Ratu Siluman, harita teh para mitra sadaya nu ngaran Tunjung Sari ngajejeleh bea kadae ka Basuma. Dijejeleh ku Tunjung Sari Basuma teu wani nembal sakecap oge. Kalah melenguk bari ngararasakeun awak meuni asa pasiksa. Beungeut gareuneuk jeung retep, panas asa digesek ku daun pulus. Yung ka ditu geura balik, tong ka dieu deui bari nage sok sumawana bari aya maksud mawa kuring mah. Ongkohan lain bagian anjeun anu kudu mawa kuring mah. Ari kata mah kuring geus betah di dieu, moal bisa kabawa ku anjeun. Sanajan 1000 kali dipaksa oge. Nganduka teuing lamun kuno dipikaresep ku diri kuring mah. Pasti kuring bisa kabawa.
cek Mayang Sari nitah balik Kuniang Basumanangtung atuh murid dan opatan kabawa kenting Kuniang narangtung lewas Basuma ngaleos dituturkeun ku muridna. Sanggeus rada jauh nu kira-kira 15 meter Basuma teu kasebat kalahkan nyalingker jeung muridna tuluy ting jalemprak migireun tangkal kiara kahalangan ku tangkal paku. Nu maksudna nyalingker teh ngadon reureuh heula sabab Basuma ngarasa lungse kawan tutas tarung jeung Mayang Sari anu sakitu lilana nyatang tu erek lungse oge. Tunda kaayan Basuma jeung muridna opatan keureuh gigireun tangkal kiara. Harita aya 7 urang lalaki keur carampego samalah waktu Basuma keur tarung teh. Lalaki nu tujuhan naringalikeun, naringalieun si horeng si mana horeng Cep Budiman jeung akina anu katelah Bahamuntala kasebut jawara kawakan nu sugih ku pangarti luhung ku elmu jembar ku pangabisa beunghar ku pangalaman. Tapi keur Bahamantala taraboga sifat ujub ria takabur iwuwuh getol ngalaksanakeun ibadah jeung teu weleh handap asor henteu samodel Basuma buraong ari katambah tanah tadina jadi kuciah resep kana main jeung rakus ka awewe ceuk paribasa teu ngararungkeun nu burung atuh teu nyesakeun nu edan sajabati kitu sok daek ngaguna sita kahormatan awewe nu boga salaki. Nu matak sanajan manehna ngagem elmu oge tara mental da eta dirina kotor lir ibarat gentong atawa habak sanajan dieusian cai sakumaha herangna ge tetep kiruh sabab wadahna kotor. Harita Cep Budiman kakaran nyarita bari panon manco ngawaskeun ka Mayang Sari nu keur diuk dina luhur batu bari metikan kembang eros. Aki leres itu teh Mayang Sari putra kukut Ibu Julaiha nu nembe tos jojoh patutunggalan sareng Basuma. Cek Cep Budiman ngabejaan ka akina katelah Bahamantala. Nyaan itu nu ngaran Mayang Sari teh Asep. Bahamantala talete harita teh sabab sieun Cep Budiman kasamaran atawa salah titinggalian. Leres aki teu lepat titinggalian abdi teh. Oh jadi itu ngayan Mayang Sari teh nya. Sumuhun ki cingku aki atuh bade disampeurkeun bare upami bade disampeurkeun mah atuh sampeurkeun we ki. Keun ku aki rek disampeurkeun kalawan rek ditanya ngaran ha. Nah bener manehna ngaran Mayang Sari. Lamun bener ku aki rek diolo sugan jeung sugan manehna daekeun dibawa balik. Ke pokona makeun Asep mah jeung ieu Ki Baraya caricing we di dieu. Ulah milu nyamperkeun ke di mana ku aki digeroan kakara nyamperkeun. Cek Bahamantala bari nguniang nangtung. Ari baturna Cep Budiman katelah barna. Siga nu manghariwangkeun ka Bahamantala. Ade bah bilih sapertos jalmi nu tadi ketinggalna. Nelipuheun pisan atuh ngayunan istri. Abdi ge ningali meni paur tuh eta tampilinganana sajelebet-jelebet na teh. Tapi ka ngabang kieu atuh. Sepuh nu tadi cek barna hariwangeun malah make rada kerung sagala. Tong hariwang ujang da abah marengan incu ka dieu teh lain rek ngadonyieun pikanyerieun diri batur sabab itu ge sarua umat Allah. Cenah maneh narek nyiksa diri abah teu naon-naon ari ku Allah ditakdirkeun abah kudu disiksa ku batur mah. Sanajan nepi ka paragat dege nyawa abah lillahi ta'ala. Geus caricing we di dieu. Tong incah balilahan bisi ka sarung, maklum kaayaan di leuweung. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Cek Bahamantala samemeh rek nyampeurkeun Mayang Sari teh. Ngucapkeun heula basmalah. Nu hartina Bahamantala sumerah kanu jumur beng jagat raya Allah Azza wa Jalla. Geus kitu maleos init dina leumpangna bangun tenang. Daya karingrang. Teuneng para mitra sadaya daya kakeueung. Di barum biwir gegereyeman bari manjat gendut. Sanggeus deukeut tur kabeneran Mayang Sari keur tungkul bari nyekel kembang eros tilu gagang. Reg Bahamantala ngarandeg nu anggangna ka Mayang Sari teh 2 meter. Harita Bahamantala awes salam meuni lentong.
Assalamualaikum. Korejat mayang sari ngorejat si ganu rewas. Tuluy ngalieu kalawan nanya bari mencerong. Kana beungeut Bah Mantala. Geus aya deui wae nu datang saha anjeun teh? Jeung naon perluna datang ka dieu? Jeung tadi maneh ngomong naon? Nah anjeun batur nu tadi rek mangmaleskeun? Ceuk mayang sari nyangka baturna Basuma. Bari dina nanyana bari murleng. Atuh Bah Mantala ngucapkeun salam oge. Ceuk mayang sari mah nyebut naon kulantaran manehna geus poho di temah wadi. Harita para mitra sadaya atuh serengeh Bah Mantala samemeh ngajawab teh seuri heula. Aduh para lun geulis. Teu pisan-pisan abah bade mangmaleskeun ka jalmi nu tadi. Sarengna deui teu kenal-kenal acan abah mah atuh ka jalmi anu tadi teh. Ceuk Bah Mantala katingali teh tenang naker, teu ngarasa risih, teu ngarasa sieun. Bener anjeun lain baturna nu tadi? Mayang sari bangun cangcaya bari teu leupas paneuteup. Leres geulis. Anjeun lain abah pokona mah hartosna mah atuh abah teh sanes rencangna nu tadi. Atuh sanggem abah ge teu kenal-kenal acan abah teh kanu tadi teh. Itu tak geulis. Anjeun ulah dugi kalepat sangka geulis. Bener anjeun lain baturna nu tadi? Sanes geulis, sanes rencangna nu tadi. Sanggem abah ge teu kenal-kenal acan. Lamun lain baturna nu tadi rek naon perluna anjeun ka dieu teh cing? Ai maksudna mah bade tumaros we geulis. Dupi eulis teh leres nu jenengan mayang sari? Bah Mantala nanya tetep leuleuy. Nya kuring ngaran mayang sari rek naon perluna? Make nanyakeun ngaran mayang sari sagala. Kawas nu rek panca kaki wae. Tembal mayang sari nyarita tegeug jeung rada kasar. Sumuhun upami leres masih geulis jenengan mayang sari. Periogina mah abah ka dieu teh sanes bade midamel awon. Nanging kahiji atuh hoyong tepang we kadua nama nawisi geulis teu kaabotan bade diacana keula nepangan tuang ibu jalaran kaayaan tuang ibu salami dikantunkeun ku salira euis matak pihawatoseun hampir sudah kana kulem sudah kana barang tuang wireh ngemutan wae nu geulis piraku si geulis teu emut sareng teu hawatos mah ka tuang ibu. Ceuk Bah Mantala dibarung ku batin manjatkeun doa kanu Maha Kawasa. Dipalar mayang sari sina lemah tur sadar. Sabab Bah Mantala geus apal mayang sari katarik tarik rasa ku siluman. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita sabada atuh para mitra Bah Mantala cumarita mayang sari tuluy ngajawab. Jadi anjeun teh rek mawa kuring? Ya tadi ge kuring mah geus nyarita ka jelema nu diwarah ku kuring tadi. Masing diri kuring dipaksa di kukumaha ge moal bisa milu sabab kuring mah geus betah cicing di dieu. Ayeuna anjeun aya maksud rek mawa kuring. Nah anjeun aya nurutan samodel jelema nu tadi nyangga panyiksa ti diri kuring. Tong nurutan batur mising cilaka. Kuring mah nyarek kitu teh karunya we ka anjeun mangkaning anjeun teh geus kolot. Ulah nurutan jelema nu tadi ongkohan geus kolot tapi kalakuan teu eucereug. Cek mayang sari satengah ngawawadianan ka Bah Mantala. Upami kitu mah hidup teh teu hawatos atuh geulis. Teu karunya ka saha, kapan bieu geus dicaritakeun kuring mah. Nyarita kitu teh tananing nyaah ka anjeun sabab anjeun geus kolot. Anu dimaksud ku abah mah nya eta teu hawatos teh sanes ka abah bageur. Ari geus ka saha atuh? Mayang sari terus mencerong beungeut Bah Mantala. Sumuhun teu hawatos teh ka tuang ibu. Teu karunya kanu jadi inung. Inung saha da kuring mah geus teu boga inung bapa nu mata kuring cicing di dieu oge jeung nu mikanyaah ka diri kuring. Dupi nu jenengan Julaiha teh sanes tuang ibu geulis. Saha Julaiha da teu wawuh jeung ngaran Julaiha kuring mah.
jeung deui ngaranna indung kuring mah katebah naga Ibu Dewi Mulyati, cek Mayang Sari apaleun ka ngaran indung. Lumeh dibejaan ku Julaiha, ku ayana caritaan kitu ti Mayang Sari Bahmantala beuki yakin yen Mayang Sari katerapan ku ilmu siluman. Sanggeus Mayang Sari nyarita kitu nyebutkeun teu wawuh jeung ngaran Julaiha. Di jero guha kareungeun ku Bahmantala aya awewe nyarita. Sorana sumebar ka mana-mana kawas anu make eho bae. Atuh Bahmantala harita ngareret. Kabelah aga kenca breh aya lawang guha nyang karadong. Sedeng tadi mah ku Basuma teu katingalieun aya lawang guha. Jeung aya nu nyarita tayalian Tunjung Sari. Ratu siluman orai sinduk. Da harita ge keur ngawujud jadi orai. Tahade geulis ulah beunang ka olo. Da memang bener ngaran indung hidup teh lain Julaiha tapi Dewi Mulyati. Nu mata kade neng geulis, ulah kabobodo tenyo ulah kasamaran tinggal sing waspada. Sabab manusia mah manusia sok aya bohongna. Teu awewe teu lalaki teu pangkat naon-naon kasebut manusia mah. Bari di alam dunya loba pircobaanana. Loba pangbibitana. Tah kitu geulis, cek Tunjung Sari para wargi ratu siluman orai sinduk teh. Atuh Bahmantala mesem ngadenge omongan ti hiji makhluk siluman ti jero guha. Saha nu nyarita teh manusia atawa siluman? Lamun manusia samodel kaula ciing kaluar heula kaula hayang tepung jeung anjeun. Ulah nyarita bari nyumput da ku kaula ge kadenge. Manasinakeun kawas jalma nu tadi. Teu awaseun teu ngadengeun kana caritaan anjeun. Sok geura kaluar hayang tepung jeung anjeun. Cek Bahmantala harita teh. Dilak Mayang Sari ngadilak. Lumeh ngadenge caritaan Bahmantala. Dianggapna ku Mayang Sari siga anu nangtang kanu ngasuhna. Teu sawatara menit logodor kaluar orai sinduk kuluna bodas. Atuh Bahmantala pokna. Oh, jadi ieu nu nyarita di jero guha teh. Geuning makhluk nu bisa malih warna. Lain wujud manusia biasa. Naon pangna anjeun make nyarita kitu ulah kabobodo tenyo, ulah kasamaran tinggal teh. Nah kaula datang ka ieu tempat rek milampah goreng atawa rek nganiaya. Kaula mah eueuh niat kana kitu teh sabab kaula jeung anjeun sarua makhluk pangeran. Ngan bedana ari manusia mah masih keneh hirup aya di alam dunya, ari bangsa siluman, bangsa jin, bangsa anjeun mah di alam goib. Sedang ieu ge anu ngaran Mayang Sari sarua syariat nama. Jeung kaula pada manusia ngan hakikatna beda. Ari kaula mah hakikatna madep muntang manteng ka Allah. Ari Mayang Sari mah madepna teh ka anika nu lain ka asup manusia biasa. Anu mata keur anika ulah rek nyarek, ulah rek ngahalang-halang kana maksud kaula. Dina enggoning mawa Mayang Sari. Cing ayeuna kaula rek nanya ka anika. Rek dibikeun Mayang Sari dibawa ku kaula atawa moal. Kitu caritaan Bahmantala nu kadua kalina nanya kana pamadegan Tunjung Sari, ratu siluman orai sinduk. Ngaso deui para wargi sadaya, ngaso. Para mitra pamiarsa, atuh harita sabada Bahmantala cumarita, Tunjung Sari ciri hieu teh seuri samemeh manehna ngajawab. Tuluy Tunjung Sari para mitra, atuh seuri heula samemeh ngajawab teh. Jadi anjeun teh nanya kana pamadegan kaula. Lamun kaula ngajawab, moal mikeun rek kumaha anjeun? Jawaban ti kaula masa kieu bae. Dibikeun dibawa, teu dibikeun dipaksa. Tembal Bahmantala saolah-olah ngebrehkeun kawani.
Oh jadi gitu jawaban anjeun teh keur kaula tetep moal mikeun tapi lamun anjeun kekepeteukeun hayang mawa asuhan kaula teu naon-naon asal anjeun sanggup narimana pangwara ti kaula tur sanggup jadi batur kaula pura ngajaga karaton. Cek Tunjung Sari Ratu Siluman orai sinuk inti sarina ngajak tarung ngadu keampuhan ilmu. Rak geura laksanakeun niat Andika. Rek mere warahan ka kaula. Temal Bahmantala Paramitra saolah-olah nangtang ka Tunjung Sari. Es tuning Paramitra geus siap dina nggoning tarung. Teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan. Moal ngeser satunjang beas cek paribasana. Kaayaan Bahmantala maju rek tarung. Teneung ludeng taya kakeung. Tandang taya karingrang bari geus taki-taki ngajaga akibatna. Sageus Bahmantala nemal kitu ujung-ujung syak orai saeta orai muru rek macok ngan oro kaya kulantaran Bahmantala geus taki-taki ti tadina. Sakilat beheung orai sinuk teu rek sakecok-kecokeun macok. Ditewak beheungna kurinyel orai sinuk ku kurinyelan buntut melit kana beheung Bahmantala satekah polah Bahmantala nahan beheung orai anu geus nampe kana beungeut rek macok sajeroning Bahmantala nyerak beheung orai teh atuh jeroeun dada ngucapkeun takbir porosot buntut orai melit kana beheung Bahmantala teh morosot bener orai sinuk dibabetkeun kana batu atuh batu gede digireun mayang sari nu keur ngajanteng leungit wujud orai janggelek saurang awewe tayalian Tunjung Sari robah wujud jadi manusia. Teu sangka Andika pinter geuning cing tadah yeuh lamun nya mah manusia kasebut makhluk anu mulia. Tunjung Sari ngajeblageun leungeun ka hareup dayagdag kedebut Bahmantala labuh ti cengkang ciri hieu Tunjung Sari ceuri ciciri hilan. Korejat Bahmantala nangtung deui kakarage jung nangtung Tunjung Sari niup ti kaangangan dayagdag Bahmantala dadayagdagan keuna ku ajian angin limbung atuh Cep Budiman jeung baturna nu keur narungguan manghariwangkeun ningali Bahmantala dadayagdagan. Korejat Cep Budiman ngorejat tuluy muru beretak baturna nu limaan mudag sabab hariwang ku Budiman sieun cilaka. Sanggeus deket gabrug Cep Budiman dirontok kubarna meni ampir-ampiran rek ti bebeut duanana. Cicing Budiman, cicing ulah nyampurkeun. Hayang cilaka ieu maneh. Tinggal itu aki maneh nu dadayagdagan kitu. Oh, tadi ngajungkel. Ulah nyampurkeun bari ge. Ceuk barna nyarek nyampurkeun bari ambekan ngahega. Atuh baturna ge nu opatan nyaritaan Cep Budiman. Jungkel Bahmantala ngajungkel deui sabab ngarumpak catang kawung. Sok gerak keluarkeun ilmu Andika ku kaula moal burung ditadah. Hayang nyaho nepi ka mana kaluhungan manusia teh sok. Cek Tunjung Sari setengah ngajejeleh. Korejat Bahmantala ngorejat tuluy sila andeka. Ari Tunjung Sari mere kasempetan pisan, teu mere kasempetan pisan. Waktu Bahmantala keur sila teh nyusul tepus harita. Nyaeta ngirimkeun ajian beraja geni. Bari curugna para mitra ditujukeun ka hareup. Sabrot seuneu nyebrot ka hareup. Didinya kakara Bahmantala ngaluarkeun elmuna. Leungeun Bahmantala rada diangkat dina palebah dada bari ngucapkeun takbir. Leungeun Bahmantala ngeleper sabrot katingali kudu nyaksian mah. Tina dampa leungeun Bahmantala kaluar seuneu nyebrot. Beledung seuneu jeung seuneu diadu tur ngacelegur nepi ka Cep Budiman jeung baturna limaan ngararenjag. Ngadenge sora anu ngabeledug teh samalah mayang sari ge nu keur nyaksian ngarenjag. Hai, iya. Tunjung Sari siga nu maledog-maledogkeun hiji barang. Belesat. Aya 5 peso balati pating belesat satatarari. Alah batan melesatna jamparing. Atuh Bahmantala ngalaan isim nu dibeberkeun geus kitu dikebutkeun. Allahu Akbar. Dadak sakala dibarengan ku pitulungna Allah Ta'ala. Peso nu ting belesat teh balik deui ngabelesat. Gilak Tunjung Sari rancing geus ngagulak-gilakeun awak. Miceun pibahyaeun. Atuh peso balati nancep kana tangkal kiara tapi ngan sakiceup ngiles kabeh.
Hei balad-balad keluar kabeh. Ya aya hakaneun anika ye, hayo keluar. Cek Tunjung Sari gogorowokan. Ana logodor-logodor ti jero guha, kalaluar orai rupa-rupa rek nyerang Bah Mantala. Nu masih kene sila dina taneuh bari babacaan. Bah Mantala terus takbir bari ngabit ngebutkeun isim. Atuh orai nu sakitu lobana turgeus deukeut kabeh. Ting perengkel siga nu diduruk. Les orai ngiles eueuh urut-urutna acar. Wah, kurang ajar sia. Tunjung Sari nafsu para mitra sadaya. Harita terus luncat. Meni cepet naker kitu deui Bah Mantala gentak morejat terus nyerang. Ngaso heula para mitra anu mulya, ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, harita para wargi sadaya pel dampaleungeun Bah Mantala jeung dampaleungeun Tunjung Sari harita teh kenca katuhun napel silih seret samalah Tunjung Sari make jeung ngagerem sagala rupa. Sedang Bah Mantala teu eureun-eureun takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Cungkel Tunjung Sari daek teu daek ku waktu ieu ngacungkel ereh kakuatan ku Bah Mantala. Da puguh Mantala Bah Mantala teu weleh eling turem muntang tulung kanu maha kawasa Allah Subhanahu wa taala. Nyatang tuwe Tunjung Sari kasoran. Leungit wujud Tunjung Sari janggelek jadi orai sinuk deui. Kalawan langsung muru ka Bah Mantala rek macok. Kak beung dicerak tuluy dibanting-bantingkeun kana batu. Cerit-cerit kadenge, sora awewe jejeritan bangun anu nyeri. Sora nu jejeritan beuki lila beuki les-lesan. Akhirna teu kadenge bareng jeung leungitna orai sinuk nu dibuntang-bantingkeun ku Bah Mantala. Geus kitu mah para mitra Bah Mantala nyirilik nyamperkeun ka Mayang Sari. Sanggeus deukeut Bah Mantala ngucapkeun basmalah. Jeung istighfar kalawan ngusap beungeut Mayang Sari. Segruk Mayang Sari cerik bari nungkupan beungeut. Gero Bah Mantala ngageroan Cep Budiman. Asep kadieu, Asep. Selenteng Cep Budiman nyamperkeun. Harita teh dituturkeun ku batur nalimaan. Pareng Mayang Sari harita mukakeun leungeun nu dipake nungkupan beungeut terus ngagero ka Cep Budiman bari ngarangkul. Budi, Mayang, Cep Budiman ge sarua ngagero tuluy sirih rangkul. Mayang Sari ngagukuk atuh Bah Mantala sujud bari ngucapkeun harita teh alhamdulillah sabab yakin Mayang Sari geus sadar. Kuniang Bah Mantala nangtung ngadeuketan Mayang Sari nu masih keneh sirih rangkul jeung Cep Budiman. Tos ucu geulis tosna tong nangis wae. Ke Abah bade tumaros sakedap. Cek Bah Mantala leuleuy. Porosot Mayang Sari ngalesotkeun rangkulanana, tapi masih keneh inghak-inghakan. Cobi Abah bade tumaros ka hidep. Dupi hidep teh emut henteu. Emut Bapak, temal Mayang Sari sorana semu peura. Cobi ucapkeun istighfar. Sareng sahadat upami neneng parantos emut mah. Cek Bah Mantala para mitra nitah ngucapkeun istighfar jeung sahadat. Atuh pok Mayang Sari ngucapkeun istighfar jeung sahadat meni bentes pisan tur disaksian ku batur-baturna Cep Budiman. Waktosna seet. Rupina dugi ka dieu bae heula para mitra. Carios nyambung judulna Rusia Tunjung Sari.